Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hapunten satu acana abdi bade dedehes kapayunan Bapa ngalangkungan serat ieu. Maksad abdi bade nyuhunkeun bantosan, tapi punten sanes abdi bade nyuhunkeun artos atanapi sanes abdi bade nyuhunkeun modal. Ampun paralun teu pisan-pisan abdi jajaluk kapayunan Bapa. Maksad abdi palai di Dama janten petugas kebersihan di jalan provinsi. Tapi punten abdi teu gaduh keahlian nu sanesna saupami abdi tiasa dama janten petugas kebersihan di jalan. Abdi siap sareng kersa ngajalankeunana. Mung eta angan-angan atanapi kahoyong abdi kanggo nunjang kalangsungan kahirupan abdi kapayuna. Kukituna abdi teh tos baluweng, tos putus asa sareng sok ngagaduhan emutan ka mana wae. Sakapeung mah dugi ka gaduh emutan bade bunuh diri. Astagfirullah, piraku abdi kedah kitu. Bakatku kadesak ku kabutuhan ekonomi. Ku ayeuna abdi teu gaduh padamelan sama sakali, teu gaduh penghasilan sama sakali. Sakalina gaduh usaha ngawarung, ayeuna dugi ka tutupna, dugi ka bangkrut. Nu dipayunan ayeuna abdi nanggung beban mayaran cicilan ka Bank BRI, nu dianggo modal kanggo warung, dugi ka teu kacumponan sama sakali. Bade kumaha deui kapayuna mayunan persoalan ieu saupami abdi teu gaduh dama. Manawi saupami abdi dama mah panginten gaduh penghasilan tetap sareng tiasa ngajalankeun kawajiban nyicilan ka bank. Margi ku kitu abdi ngaturkeun ngawantunkeun ngadama ieu serat ngadeheus kapayunan Bapa. Da kasaha deui abdi ngadeheus teh iwati ka pupuhu pamimpin nu dipikah hormat Bapak Deddy Mulyadi atanapi Bapa aing salaku Gubernur Jawa Barat. Mugia nasib abdi tiasa dijait tinu kasulitan nu dipayunan ayeuna. Mung sakitu panginten deheusan abdi kapayunan Bapa. Hapunten samodaya kalepatan, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.